Chef, ya Chef, cobaan. Ya, kemarin pan geus pagawean segala pagawe di gawean. Tapi kata urang bari ngadagoan teu mau usum haji, ngahan mencit domba. Nya urang ngamen heula yuk. Iya, yuk apa namanya? Ngamen. Deui atuh ya. Bener. Hi, moal naon Cep? Kape teh nya. Karak itu. Ya, ada naon meureun sugan ya milik nanya. Kemarin berangkat. Tuh. Sok, siap. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Ini alus gitu gini sorana. Nu ngamen tapi alus sorana nya. Saha? Jangan ka dia. Cep. Ka dia. Kumaha Bu Haji? Aduh. Eta tadi di kupingkeun teh geuning sae. Mohon. Pas lami ngamena teh acan. Ya, ari ngamen mah teu acan lami. Ieu teh nya kalarasan karena pada melanu sanes nuju liren heula. Kumargi rada sepi. Ayeuna Gitu. sedap deui panginten kana domba. Ngisi iya, waktu teh lebaran sareng. hajinya. Mohon, ngisi waktu sareng poin sugan aya rezekina gitu. Gitu. Ngamen kana naon we gitu. Ya, tadi ibu teh ngadangu teh. Suatana sae, kumaha ayeuna mah mun ngiring ieu we lah ya, seleksi penyanyi. Tah ngiringan Naon cobit casting. ningal Bu Haji? Sugan we kenging ieu lumayan. Cep. Casting Iya. Tuh, casting Cep. pria dan wanita gratis mendaftar di mana yuk di Aya tempatna di dieu. Nah, ieu aturan daftar we na mah yuk. Kayaknya. Kabeneran pisan atuh ieu mah. Iya, Sugan sok aya rezekina. Sugan we ieu. Iya. Yuk ah. Cucu kalau pemuda para ramas kieu tos pisan aduh ala ieu mani panas kieu ieu di sawah baraha geuning encan dirambeh ti teh kumaha aduh iraha teu nitah ngarambet atunya ieu teh lah. Aduh kieu di imah domba can di paraban hayam oge ieu ka mana dan pagawe teh can kada ieu wae aduh Gusti geus panas kieu haleuang geus beak sabaraha haleuang can ka dieu keneh wae aduh panas ieu kumaha horeng atuh capek aduh Bandung raos pisang es lilin oge raos sami alah ieu raos sekali si lucu eta nu ngahaleuang mending ngeunaheun nya tengah poe kieu asa dibere nginum ngadagoan pagawe ieu tita tadi tingali nu geus ngahaleuang mah beak sabaraha haleuang bari latihan hareuang nyanyi di imah ece meni di lebar eta sora ngahaleuang dipake didangukeun ku manuk di sawah wae eta mah abi teh handap keneh keur haus jadi teh haus ngadenge sora ece meni sampai ka nyoy-nyoyan limpunya heeh atas bagaikan angin bersiul-siul ya daripada man ece teh ngarit aja naon nyawah wae terus nyawa ngadagoan pagawe ya mila lieur di Ya. tadi abi aya ide ce aya naon kabeneran sora ece biar abi teu ngahaja nguping meni ngeunaheun oh gitu heeh kumaha ku abi lamun didaftarkeun Aya urang naon daftar kitu? yuk. Ih eta tuh aya Mana cik-cik baca-baca. pendaftaran ikutilah Tuh. casting seleksi penyanyi sugana orang jadi artis beneran ngiluannya ngirakeun gitu moal sora Aduh, ece mah mah di kampung bau lisung akan bae da Listrik ece mah ngerakeun sorana siga cai anu ngajurung ka handap ini gitu urang ngiluan yuk nyatu di mana tadi
aya sekretariatna di dinya Grayu. Ayo atuh. Ayo atuh. Lebar mending disalurkeun Ya, ece kemana? mah sorana ngeunaheun. Kayak pagawe ka dia siga di nuluykeun mah ayo atuh. Urang ece ngilu abdi ngilu ka ece we. Hayu atuh. Teu kudu dangdan heula ece da ieu mah nu dinilainya sora. Hayu, Lain hayu. penampilan heueuh. Hayu ah. Yuk. Ada ce bisa ngabos ce. Ece mah kan tara ka kota ieu teu nyaho kota mah sarua. Sawah teh ulah poe kaleuangan. Jadi arah gitu ya. Aduh, gaul naon. Informasi saya bisa keluar. Ikutilah casting seleksi penyanyi. Wah, kesempatan ieu mah. Saya tara miluan oke ieu teh. Kang, di mana ieu lokasina? Miluan kurang anter. Oh gitu. Kira-kira kumaha ya? Cocok teh saya milu kieu. Kita berhasil. Gitu. Da saya mah bisa nangan main keyboard, tara nyanyi. Apa tadi nyanyi sekali? Oh gitu. Alus tuh suara saya lumayan. Karena terus sebelumnya kalau di mana udah miluan ke anter. Oh nyalahnya. Pokoknya mah kurang nyobaannya ngaramekeun unggul lah ieu mah nya. Itu bisa arek nyanyi deui kan? Heeh. Tentunya kalau digawe. Nya. Tapi kan dia mah nonton. Ya itu latihan yang kayak malam teh ibu-ibu teh kadarari nyanyi latihan ngiringin gitu. Ya. Kita simpan apa rasulnya? Nya. Nuhun Kang. Ya, ayo. Acan nanya. Nya, nuhun. Simpan ah. Sugan we nya jadi penyanyinya. Nah, saramanya penyanyi kamar mandi ah bae lah. Baca ah. Ini nya. Ikutilah casting seleksi penyanyi pria dan wanita gratis menan. Ieu mah kesempatannya sesuai jeung jiwa saya ya. Saya kan sok nyanyi oge, main keyboard, sugan we bebenangannya. Duh, saya teh keur butuh ieu mah sesuai jeung jiwa saya. Saya erek milu nyobaan, nya ngaramekeun lah. Syukur-syukur menang, da mun menang kan lumayan ieu. Ke biaya budak ya asup sakola tahun ayeuna. Jadi saya nyobaan lah, ngaramekeun sesuai jeung saya sesuai jeung
lebih